juta we dah sih mah harusnya sekolah sekolah rumah sakit sakit mah aya tapi ulah lila teuing mau lila teuing paling 2 poin gantian oh nya tuh kalanya bisa nya geus atuh bi nya nuhun nya salam seunga assalamualaikum waalaikumsalam. Ada si Neng duit di mana? Majang beli HP. Bisa berat teuing pokona hang banyar. Enggak salah ayo. Ayo asup heula ge. Engke mana yang ngambil duit. Oh, siap info. Heeh. Boga budak hiji-hijina teh ya Allah, ka kolot teh. Kumaha urang teh. Ai imah si Lele di mana sih? Orang ulin barang wae teh nyaho imahna di mana dah? Di mana atuh? Coba orang telepon heula. Oh. Halo? Aisyah di mana? Aing yang baru dak ka imah ya. Hah? Reka imah? Entong ka imah. Ya orang di jalan, arekan imah. Imah mana di belah mana sih? Tungguan we di dinya. Di sisi jalan tungguan ke urang kadinya. Ayeuna. Heeh. Geus ya? Tuh. Bungun ulah enggak imahna, cenah ngomong mereka jalan reka dieu manehna rek nyampeunkeun arurang di dieu. Nyaho kudu. Imahna meureun cigana. Euy, imahna gede ya? Cigana ieu meureun. Gede. Urang ka dieu yuk. Beb, ada kamarana ka dieu. Eta imah mana teh? Lain mah urang mah tuh di ditu leuwih gede. Yeuh, tadi urang kadinya sugan teh imah maneh di dieu teh. Lain mah urang mah tas kagang ieu tuh di ditu. Nah itu urang ayo tuh, itu. Imah yuk. Itu. Engke we ka imah mah urang jalan-jalan. Yeuh, aya tah HP saha? Mending kitu HP. Cenah ngomong HP teh. iPhone. Kamari ngomong IP cenah anyar meuli cenah. Ye, eta mah ditunda di imah dicas. Eta kunaon di bawah tuh? Heeh tuh. Bisik mah telepon. Atuh urang ningali nu itu nu IP. Engke orang jalan-jalan heula. Jalan kemana tuh? Urang hayang ka imah, urang hayang penasaran. Imah gede sagede kumaha imah teh? Ya, di imah wae bosan urang teh. Mending jalan-jalan. Jalan-jalan. Lafir mah heuh. Kan imah gede cenah. Nya non urang Urang saya kaya duit loba. Hanya ya ieu urang. Enggak saya. Tuh ayo. Aduh, enak. Budak teh ka mana? Kolot kergering teh. Ulin wae. Aduh. Mana budak teh lah. Bejana eta duit Ngomongnya cenah keur meuli obat yang emak keur gering. ilaha illallah yo geus 2 poe nangru di dia mana balik baru kumaha berobat Gusti budak teh ya Allah kumaha atuh ieu ceuk mah teh can boga duit mah teh berobat oge duitna kumaha atuh ceuk Kumaha atuh urang geus sarua butuh. Yang dahar, yang sapa poe. Tuh atuh abdi tulungan iku kumaha emak tulungan. Baru pawai udah budak teh. Anu keur gering oge tulungan heula. Tong makan lagi ayeuna keur dahar oge ayeuna eueuh Gusti budak teh. Nya tulungan heula nya. Sabararing emak teh.
Moga anak hiji-hijina kos kitu teu nyaahan ka kulo teh. Apa bisa kayangna budak teh. Aduh, mak teh geus keringan kieu. Engat mak teh na teh. Itu mak, sing gera cagernya mak, sing gera-gera sehat. Mak, mungkin minggu hareup ka dieu deui nya mak. Ya, kirana. Heeh, nuhunnya ya. Heeh, geus lah timang sakitu. Itu ulin soalnya mau maneh? Ye, engke we ulin mah emang geus sore. Iya, nawe atuh ih. Urang penasaran ti ka madeng atuh. Ayeuna mah geus sore sukan sakola bisi ieu geus ka ditu meni musir. Penasaran da imah mana? Heuh, sarua ge urang ge. Urang tuturkeun yuk, arek mah. Heuh, yuk. Oh, Bapak sehat, Mas? Alhamdulillah. Tak imah na teh. Terus apa mah orang balik yuk ya. Nyangkanya. Ini terus gitu ya balik gayanya selangit. Heeh. Mak tinggali orang ke shopping. Mak tinggali orang ke shopping. Beli HP anyar. Tinggali ya. Tuh. Terus teh bila. Terus ya nih, bukan duit di mana eta meuli nu kerar itu. Geus mama tuh kudu hayang nyaho duit di mana mending orang beli HP. Astagfirullah. Terus ya. Terus. Bukan duit di mana ieu? Cara HP ieu tah. Tapi kos kieu butuh geus pek tah eta jam kurang. Ya Allah neng. Ya, hari kemarin minjem duit kasih Oci Cucung. Minjem duit. Manehna lagi ka dieu. Sing karunya ieu ka mate mah geus ngeknikan kieu, mate geuring, Neng. Lain keduanya akan jadi kolot teh maneh teh. Heun kayak berobat. Ya, Mak. Mak kumaha mayarna eta teh duit teh. Ya, eta mah urusan emak bayar. Astagfirullahaladzim. Penting mah orang meuli HP anyar tuh. Alus Boga budak teh Gusti. siga barudak HP-na. Ya. Ulah sok hayang nurutan batur hirup makan bae, batur mah urang masa kieu ayana. Embung dah siga batur atuh. Ulah sok tangga hari hirup teh. Sok saayana we urang teh si karunya mah teh geus kos kieu. Kumaha mun mawa umur mah hari kumaha? Geus abi mah tong sok ngomong kos kitu. Mama. Mata sesep neng, awak teh kos kieu wae sing karunya Kayak orang berobat, mah, kayak orang berobat. sing nyaah bengkolot hirup kene, ayeuna maya kene di dieu. Geus saya masare heula sok. Kayak dicokotkeun minum heula. Awas HP-na ulah dijual. Teman-teman teh, aing teh boga anak teh Gusti, doaku. Ya Allah, kia-kia teh ku teman-teman teh ku geus we. Boga budak teh ya Allah, pangnyadarkeun. Tong salehakeun budak teh Gusti. Kumaha mun urang teh ka umur, awak geus kos kieu. Allahu Akbar. Neng, Ya, kela ya. Minumnya ya, minum heula. Kayak sekarang berobat. Nggak saya bro ya. Neng. Mak, mak, mak udang mak, 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 mau udang mak, 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 mau udang, mak, mau udang mampura neng mau deui, mama selalu udang mana, mau minta naon deui bener mak, mau udang mak, mau udang.
filmnya udah selesai. Jadi ini pemeran utamanya Legita Lele sebagai Lele anak durhaka, dan ini Bude ya sebagai emak. Gimana Ma ini mah aku. kesan pesannya? Tahnya. Jadi mun hirup teh ulah sok tanggak we ka luhur, hayang siga batur we biasa-biasa saja we hirup mah. Betul itu mah benar. Ulah batur meuli ieu hayang, batur meuli itu hayang, kudu ngacalah kekayaan diri orang kumaha, Bener. kondisi orang kumaha nya. Bener, Mak. Sederhana namun bahagia gitu. Oke Mak, thank you Mak. Oke, ini guys yang berperan sebagai teman-teman ada Silma, Dinda, dan Sandra. Gimana tanggapannya tentang film ini? Jadi kalau punya kehidupan jangan yang tinggi-tinggi banget, karena kalau ketahuan makan kita yang malu. Betul. Pokoknya harus menghormati orang tua, jangan sampai ya durhaka lah. Oke, benar. Makasih guys. Oke, jangan lupa apa? And subscribe. Jangan mati.